Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi. Faslun aqallul qabri dina sakalihi nusratna nyata dakni sawias disami utawi kang leuwih sakedik mendem ngubur iku hupratun galian bola lugat nate kedukan ternyata sami-sami ke haparok magali galian taktumu kang bakal ngumpetkeun ieu huprah raihatahu ing ambeu mayit wa tahrusuhu lan bakal ngajaga ieu huprah ing ieu mayit minas sibai saking pira-pira satok galak jama taksirnya tina sabuun paulun sabuun sibaun al makna utawi maknane iku anna aqallal qabri satuhune kang leuwih sakedik ngubur al muhassili kuburani satuhune kang leuwih sakedik kuburan al muhassili kang ngahasilkeun lidapni maring mendem al wajibi kang wajib iku hupratun galian taktumu kang bakal ngumpetkeun ieu huprah raihatal mayyiti ing bau mayit ba'da tamsiha ing dalam sause ngurug asal tomasa menyebutkeun ngurug ieu huprah ngumpetkeun teh minaz zuhuri saking pertela wa tahrusuhu lan bakal ngajaga ieu huprah ing mayit minas sibai saking pira-pira sato galak tan basuhu kang bakal jadi hale bakal ngagali ieu siba hale bakal ngagali ieu siba ing mayit wa taquluhu lan mangan ieu siba ing mayit wala yakfi lan ora cukup apa albina'u ngabangun alaihi ngatasé ieu mayit qabri artinya alaihi ngatasé ieu qabri ma imkanil hapri sarta kongan ngagali fa illam yamna'hu maka lamun ora bakal nyegah dia teh ngajaga ing ieu mayit illal bina'u angin opo ngabangun alaihi ngatasé ieu qabru wajaba maka wajib ieu bina kewajiban kaopat dina ngurus janazah teh adalah dafnu mendemkeun mayit. Nah dina dafnu ieu dina mendemkeun mayit sami aya dua tingkat aya had aqal batas minimal engke aya had akmal batas kesempurnaan. Aqallul qabri ari pangsaeutikna kuburan hupratun eta sebuah galian sifat galianana kudu memenuhi dua kahiji taktumu raihatahu anu bakal bisa nyumputkeun kana bauna bangkei eta mayit nalika geus busuk berarti kedalamanana teh
kedalamanana anu diperkirakeun bakal bisa nyumputkeun bau eta mayit. Tah ieu mah ngajaga kana kamadorotan batur lain kamadorotan si mayit. Nu kaduana wa tahrusuhu sareng bakal bisa ngajaga eta galian ka eta mayit minasibangi tina pirang-pirang satogal. Makna maksudna daripada ieu matan teh kieu. Sanyana saeutik-eutikna minimalna nyieun kuburan al muhassil lidafnil wajib anu bisa ngahasilkeun kana mendem anu wajib sehingga matak gugur kawajiban urang dina mendem ieu mayit. Kawajiban minimal teh hupratun ngadamal hiji galian, hiji lubang galian anu sifatna eta lubang teh tadi dua teh nya. Hijina taktumu raihatal mayit. Sifatna eta si galian teh bakal bisa nyumputkeun kana bauna mayit ba'da tomsiha min adzuhur sabada ngurugna eta galian bakal bisa nyumputkeun teh min adzuhur tina menyebar. Jadi minimalna eta kuburan teh nalika engke mayit diasupkeun kemudian eta kuburan dituduban deui. Nah, ieu bau si mayit teh kajaga tina moal nyebar. Berarti engke teh diperkirakeunnya kedalaman sakumaha. Soalna lamun daet teuing mah kumaha-kumaha oge eta teh bakal aya nyebar bau nasi bangkai mayit teh. Jadi tingkat kedalaman teh diperkirakeun minimalna kedalaman eta galian teh lamun engke geus diurug deui ketika bangkai mayit eta busuk bauna moal nyebar keluar. Hiji tah. Nu kaduana wa tahrusuhu bakal bisa ngajaga eta galian ka eta mayit minas siba ngajaga tina sato-sato buas lamun pekuburanana deukeut ka hutan anu sok aya sato buas sato gala. Tanpa suhu anu engkena bisa ngagali eta si sato buas ngagali jasad eta mayit wa ta'kulu engkena ngakakan jasad eta mayit. Nah, sifat anu kadia sifat anu kadua ieu sifat naon huproh ieu kembalina kemanfaatan ka badan mayit. Berarti lamun disimpulkeun mah minimal nguburkeun mayit teh ngadamel hiji galian anu fungsi eta galian teh aya manfaat keur jasad mayit nyaeta tahrusuhu minasiba tanbasuhu wa ta'kulu. Eta manfaat anu kembali ka mayit supaya jasad ieu si mayit teh aman tina bisa digali ku binatang buas. Nu kaduana manfaatna tina ieu galian teh nolak kamadorotan nu terap ka batur kanu hadiru. Nyata tina nyebarna bau si mayit. Jadi kembali kana kaidah la dororo wala diror gitu. Ini tinggal basis utamana mah kaidah eta. Bahwa setiap tindakan urang ulah matak nimbulkeun madorot ka diri sorangan, oge ulah matak nimbulkeun madorot ka batur. Jaga madorot ka diri sorangan, oge jaga madorot batur. Maka dina batas ngadamel galian ge di dieu teu aya kudu sakumaha jerona henteu. Jadi engke diperkirakeun we ku para ahli lamun jero sakieu bakal terpenuhi ieu dua sifat nu bieu teh maka cukup. Ngan lamun kurang tah berarti eta teh kudu diulang deui di jeroan kitu bahasa urang mah. Kumaha cenah lamun teh mah moal digali atuh ayeuna mah erek didamelkeun bangunan we keur ngurungan badan eta mayit teh mayitna digolerkeun tuluy we didamel bangunan. Nah bisa ku kitu ngan ieu si bangunan teh bakal memenuhi kana dua syarat tadi nyata bisa taktumu raihatal mayit jeung tahrusuhu minasiba. Jawabna walayak fil bina'u alaih teu cukup ngadamel bangunan di atas badan eta si mayit di atas kuburan ma imkanil hafri bari kongang keneh ngagali. Jadi lamun
tanahna masih kene bisa untuk digali teu cukup mayit digolerkeun bungkul tuluy didamel semacam lamun urang mah mun ayeuna misalna teh didamel bangunan mini we gitu. Meskipun ieu si bangunan mini teh bakal bisa ngajaga mayit tina dicokot ku sato galak badana oge bauna mayit bakal katahan tetap ieu teu cukup mun imkan keneh ngagali. Taku sabda di dia aya kayyid ma'a imkanil haqri. Lamun di hiji tempat misalnya cadas murni batuk. Sehingga teu imkan jang ya. Teu imkan jelema ngagali eta cadas kecuali kudu aya masyarakat anu banget natah teh gitu luar biasa. Nah, berarti lamun kondisi kitu mah ieu teh la yumkinul hapru. Maka lamun tadi layak pi kembali karena mafhum lamun dina mantuk nafi layak pi maka mafhumna jadi isbat yakfi. Sehingga ketika anu bertanya kumaha lamun hiji daerah anu konturna teh bebatuan lain tanah deui sehingga henteu imkan ngadamel galian teh teu imkan bisa teh si mayitna digolerkeun nya di atas eta bebatuan kemudian di luhurna bina aleh dibangun satu kurung lah mun kurung teh di kurungan eta si badan mayit ku satu bentuk bangunan anu bakal bisa ngajaga eta mayit tina dicokot sato galak jeung bauna eta mayit moal nyebar ka ditu ka dieu tah eta jawabna cukup. Jadi bina alal qabri teh teu cukup lamun tanahna imkan digali ngan cukup teu kudu ngagali lamun tanahna teu imkan digali. Bahkan fa ilam yamna'hu kumaha lamun henteu bisa ngajaga ka eta mayit ilal bina'u alai kecuali kudu dibangunkeun bangunan di atasna. Kumaha lamun di hiji kondisi mah tanahna teh bisa digali tanahna teh. Wajib tah digali tanahna. Kemudian ngabangun bangunan di atasna entong ari bisa digali mah tanahna. Ngan ieu mah kondisi nasi mayit atau kondisi lingkungan eta pakuburan teu kajaga keamanan badan eta mayit kecuali kudu dibangun di luhurna. Lamun teu dibangun teh ieu mah bakal dikorobot ku sato misalna. Nah, maka lamun kondisi kawas kitu wajib ngadamel bina alai. Jadi ringkasna dina bina alal qabri ringkasna masalah bina alal qabri teh aya 3 hukumna. Aya anu layak fi henteu memenuhi karena kewajiban urang dafnul mayit. Nyata lamun imkanul hapri jadi tetep wajib kudu adamel huprah. Anu sifat huprahna 2. Taktumu raihatal mayit jeung tahrusuhu minasiba. Nu kadua ana aya anu yakfi tegasna mah sakakuatan we lamun teh mah saala kadar asal we nyieun cokrek-cokrek saeutik dina cadas teh simpen kemudian di luhurna dibangunkeun bina maka eta tos cukup teu kudu maksakeun ngajeroan ngagali gitu lamun memang geus teu imkan kondisina. Bahkan anu katilu aya anu hukumna bina alal qabri teh wajib lamun disakira-kirakeun ku huprah wungkul tetep ieu mayit moal kajaga keselamatanana maka eta mah wajib bina alal qabri. Jadi kesimpulan dina kewajiban mendem mayit teh hukum asal nama kudu diasupkeun kana hiji galian anu sifat galianana kedalamanana eta galian teh bakal memenuhi kana 2 kriteria taktumu raihatal mayit jeung tahrusuhu minasib. Adapun lamun teu imkan ngadamel galian maka cukup eta si mayit disimpan kemudian di luhurna dibangun sebuah bangunan lah anu memenuhi kana taktumu raihatal mayit jeung tahrusuhu minasiba.
Ngalamun dina hiji kondisi sanajan taneuhna bisa digali maka tetap wajib ngadamel bangunan di luhurna. Jadi kewajiban teh dilaksanakeun duanana, nya ngadamel galian, nya ngadamel bangunan di atasna. Jadi antara huproh jeung bina ya dua kan eta Jang. Antara huproh jeung bina teh aya anu dipilih salah sahijina nyata ngadamel huproh hungkul Pak. Eta makalah nu kahiji eta teh lamun anu imkanul hapri. Kadua aya anu ngagunakeun bina wungkul. Nyata anu la yumkinul hafru. Nu katilu mah nya wajib ngadamel huproh, nya wajib bina alai. Lamun kondisina lam yamna'hu illal bina'u alaihi. Kondisi lingkungan eta teu aya anu bisa ngajaga keamanan eta mayit atau keamanan tina nyebar bauna lintang ti kudu dibangun di luhurna, maka eta mah wajib. Karena ingat patokan kana wasail nya. Wasail kada da maksudatna mah eta teh. Maksudatna mah adalah ngajaga jasad mayit tina diruksak ku satogala jeung ngajaga jelema-jelema nu hirup tina kamadoratan ku bauna mayit. Ari wasilahna nu golibna mah ku ngadamel huproh. Ngan lamun huproh itu bisa mangka teh ngan wasilah saja. Sehingga hukum wasilah mah kumaha hukum maqasid. Lil wasail hukmul maqasid. Oh, saya tahad aqal.